aya naon itu Bapak Panglima aja aya naon Bapak Panglima muni reueus abdi anom kene kasep kene saya kasep terima kasep anom kene daya cawadeun gagah sakti mandraguna nya nya kitu aya anak hiji maka didik tapi aya anak nunungan yang bedegong ya da sagala rupa oge kumaha indung bapana kumaha kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih jadi kumaha indung bapana dek di yahudikeun dek di nasranikeun kumaha lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana umat luhur mata kula nyarek lamun anak bedegong dari bapana heula mun kitu ge. Naon sia teh? Naon bapak? Ngarenyem mah. Make jeung kumaha bapana sia? Nya cu. Ulah heureuy jeung kolot Bapak Mali. Ngai aing kudu heureuy jeung sireum. Aku gitu apa? Benar. Bapak tadi kitu-kitu kita burung palung bodoh gelo oge. Sikat ulah kita naon. Bapak mesin nenek tigigir. Kulan Astra jingga dola. Abdi kulan abdi anu beja tidak benang dipersaya. Kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Anterja, Kakang Jakatawang, Dimas Abimanyu. Pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik. Yen Kakang ngalaka Suraboma teh mapak balad pikeun ngagempur urang. Waduh, gedean di perang teh. Mulai jadi rongkah kieu kan. Iya. Yang iya deh di pihak Gusti Batara ayeuna teh pan pengaman dunya cenah ngajedog wae nya. Lain aya perhatian kan. Oh perhatian pisan. Kos anu ngajakeun. Sanu teu butuh negara urang mah teu da melak ngarungkeun rok-rak ge jadi. Bener. Oh, meureun dirokne batur. Oh nya tadi ogo ceuing jadi teu mikir. Di ogo kumaha? Melak sampeu jadi ala kadawak seubeuh duh wes. Sahabat seubeuh di belakang. Teu mikir dah mata kita nih katipu kabobodo katipu sumuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rok-rak jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena berapa apaan SDM na lemah nya cak kitu deui insinyur ngagunuk doktor Anes ngeres sarjana pabalatak mana teh SDM unggul tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja skripsi na menang meuli meureun teuing nyata atuh geus kumaha teh wala geus aing mah bisa ngomong deh wah sakitu ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani teh geus luar tidak katangkeun hirupna saparatis eta mah cek abdi oge perlu nu kitu mah digempur bongan sama kejeng dasana siji dua anu korban teh ti pihak sipil kitu cek abdi ge lain anu jadi eta teh aya ti pihak urang gara pek newak ka itu ngeurang ka itu geuna ku hukum hari itu modaran urang teu kararago kan jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu ih apaan ayeuna teh keur usum kieu jadi positif kali positif sama dengan positif aya juga aing pos hansip positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif maksudnya naon sih jadi lieur ka aing oh benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah ai salah kali salah kabina-bina lain
salah kali salah itu jadi bener nah jelema pamimpin bener rakyat bener pejabat KB bener kayak itu nage rakyat salah pamimpin bener salah lamun pamimpin salah rakyat salah bener jadi akur KB kita kudu berdasarkan argumentasi ngomong teh nya berdasarkan jelema iman cek agama ieu poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa malah nu kupur bakal ngundang malapetaka talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu salah we sararea luy ayeuna baralik deui ngomean sararea deui tepinya waka tuh baheula maka dipilih diberi duit oh jadi salah itu demokrasi wah mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun angere ditumpahkan money politik dilarang nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we da atuh da anjing kabeukinan nu kitu da bahayana teh geus ngabudaya tah eta nu leuwih riweuh geus jang atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik aya mah kudu atoh aya masyarakat kitu teh geus karonya kudu reueus malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis make polos euy beres tapi itu teh perlu cepat tanggap nah sia teh sia teh geus kasawing teh baheula ribut Imam Mahdi bakal turun Imam Mahdi bakal turun nah mainan bisa kiwari tungguannya Ratu Adil lah kamu bau sungut oh saya tidak piningit ya ciwitin wayang minta doa ih kuamat toleh ngadoa mangga teh teuing agan mangga mudah-mudahan naon pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban saur kacamata agama mah innamal amalu biniat ari amal-amalan teh kumaha niat ari panginitan cekelot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu menya ini tidak durukan itu eta sok nentang wae atuh itu kira-kira na bakal sadar moal saha teh nun kakang nalaka Suraboma ih tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos laksanakeun perjuangan heula ngalilieur batur aki-aki cing bener atuh urang kedut ngomong teh jadi lieur ka uing ge naon sia teh Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu da teu nyambung tah sia na basa naon be teh ya basa Sunda teh teu ngarti sia teh teu tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda deudeuh yang jati kasilih ku junti da teu nyambung atuh ngajawab sadar jadi tiwu harti na tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh tah kitukeun abe ngarti heuh erek dan bisa dicepat ya roh
daing yang anak dengan kuntelan we. Iya, lamun batur can tamat ulah waka di debat. Ulah waka disalahkeun ieu mah tuda karek ngomong bid'ah. Sabab bid'ah teh ka neraka. Aya kulu bid'atin dolalatun pinar. Pinar kaleuh teh. Iya mangeran ka hadis teu kieu nya. Ka Allah geura sok mangeran magena teh. Gawe teh sia ngomong teh eueuh tina hadisna. Teu soheh dina ayana ge. Aduh, murid Panderplas. Murid si Senut. Kentos yang ngaranna aya Raden Putra Bang Prabu Doib. Aduh. Numatak la ilaha illallah. Ulah mangeran kana Quran. Yang si mangeran kana Quran. Aya nu teu bisa maca digeunggeurekeun dipeke ngewa. Mangeran ka Quran teh. Mangeran ka hadis. Dina hadisna cempad. Cingka Allah ngasok. Mangeranana nu kagungan welas asih beh nikmat. Aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar welas asih tuh mangeran ka Allah mah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati da mah jihad duh ya teuing ieu otak lain kan dia aduh ya. Nyata kitu tanya katarima kuno bodoh mah. Ulah diremus Quran teh grepeh. Naon sih diremus? Ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan, jukut ieu dilegleg. Ulah diremus tapakuran nu jero. Pikiran. Kalayan memeh maca Quran teh tak udan heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aya a'udzu teh asa tina kecap a wa da. Jadi teh naon sababna sabab harakatil wawu ilal aini. Jadi harakatna wawu teh ditukeurkeun kana ain. Pasoropa maka suruh a'udzu ay aqdiru hartina kedewasaan. Kudu geus dewasa bangsa urang teh. Ulah keur dieu kitu. Tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantes halus jadi papaes ai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh kenya nya kitu teu ngarti aing mah kudu aya rengkol wae rengkolna teh sakitu timbalan tade sing hati-hati teu leh bebeja ka ulah ka kolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kadek malahan beja tina menang dipercaya Semar dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye wa geus kumelendang di dunya iya eta mah ngan uah we. Si ieu golongan naon nya? Deui. Sagala teh dicempat we. Eta dunya masih kena nyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beuye Semar geus kumelendang di dunya. Eta nu jadi lieur teh. Nah, cenah bare teh apruk-aprukan manehna teh. Tuluy. Kapan manehna mimitina cenah nu kumelendang di dunya. Heuh. Kuy kahujanan, keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung. Mulang tarima we ka saung. Diciptakeun saung teh jadi dewek. Ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelendang di dunya mimitina. Ngiuhan di saung. Ai nu nyieun saung saha? Eta nu jadi lieur teh aing mah. Eta nu dari pemikiran teh meureun mah heula teh saung teh make bedog. Saha nu nyeun gaji jeung bedog. Ka eta lieur aing mah.
Dulu make awi. Cing, wah teu naon atuh. Nah, make syuri. Da jeung nya na uing mah. Halus jang. Kritis gitu tah. Geuning kitu kritis dina alam modern mah. Kudu nyata wae teh. Heueuh atuh. Nu teu ngarti teh saung nya meunang saha. Pan jadi abdi. Heueuh atuna lain mikir sia teh. Sumpek pisan sia. Saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh, Edison. Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saangna listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi cepat. Tapi heueuh sia. Sia teh lain saung ngiuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungeuk. Saungked. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong. Budahan batu teh. Beye. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Kaharti teu. Ya, eta jarum sapotong eta jagat dijarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teh. Oh. Naon teu tina sakitu? Heeh. Kareka hati. Lain bener kareka. Oh ya, la ilaha illallah. Wah. Kareka harti sia teh mah. Baru terlihat jarum sapa tahu. Ampun, ya otak nu ka kitu. Lain bener kulat-kulat deui otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Sorangan. Karek maca taud asa geus nepi. Asa geus pangsuci. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heeh. Pan kitu. Can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina eta mah. Harti. Wajib gawena kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuda nya dan nu kagunganna kana naonana? Nyalindung teh tuh. Pan loba tah. Udageun teh. Kada rahmat da pitulungna. Nah, apang nanya lindung? Naon itu? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Sahan dikutuk? Setan, usaha, ku Allah, iraha. Nah, saya temen kata terusan. Kada kudu tamat atuh. Ulah ngabutut bangkong ilmu mah. Kudu nepi ka mata holangna atuh. Wah, we. Di Malang. Tak itu Pak, eueuh jeung euy. Ya kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Wallah, iraha? Baheula. Baheula kumaha? Apaan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam. Kabeh sarujud, ila angin. Malaikat nu hiji anu teu sujud. Saha? Ke malaikat. Malaikat musyarafah. Terus
tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina gitu jadi bisa dikutukna walau baheula hari ayeuna nya dikutuk keneh kusaha walau nah aya Allah dendam blok ya jadi apa lain kuring mah nanyakeun ya Allah munak-munak aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik ya oh kafir ya saya di podaran bae sebab jihad deui saya mah jawab apa ke nya kerdi watir kuku patok sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da kuring maka aka heuh aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan heuh ari ayeuna dikutuk keneh heuh usaha wallah nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu heuh tanu mata agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apal kana hukum basa ge mah atuh Udin dagang bonteng dibeli ku ubro bontengna teh bontengna ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh ubro teh geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin mah dagang tah kitu jadi eta ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing menang meuli ti Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin medagang ceuk Udin teh meureun da kuring medagang da maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk satan nu terkutuk teh setan ta eta ka setan deui naon eta blok aing sakieu lieur teh dikadek ya ada babari amat teka pikiran dari godaan setan yang terkutuk siapa sing banyakeun ku si ahli nya godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing medagang tong nyalahkeun ka aing da hak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit cap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu tak aka manusia boga hak di naon nyaahan dedeuhan welasan asihan heueuh kuring dagang ka aka ceuk kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade puak-paok dihakan tak waka saha nu terkutuk teh nah jadi aing gini eta make nyalahkeun setan naon teh eta jadi aing euy kudu katermongan meuli yeuy nu mata kudu make polo ge kitu ngaji
Dabongan dibeli. Da hak urang menyaahan atuh nah sirik pidik diakan pakak. Eta. Nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak tagenya la ilaha illallah. Mulanya eta utak ulah kagoda. Nuhun bala sawangsuna. Oh iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta. Can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana. Moal aya di nu bakal apal kana basana, bangsana. Tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh. Ulah gengsi nu meh ngajedog di komplek mu ngomong basa Sunda. Hehehe. Teu nyindiran aing ah. Nu meh aing sok ka komplek. Apa ketiting di bumi asli rimbungnya. Udah ka komplek di mana nama dagang sayur. Kudu tamat euy ngaji teh. Pogo we. Ulah sumogol bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab teh. Sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek Sundana da bismillahi henteu bismillahu pana ya Allah ya ilahi ya Allahu geus lieur deui wae heueuh lamun hitungtungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe. Heeh, aya nu maot pan. Lain aya nu maot wae. Sok hartina, asyhadu Allah mulang ka Allah, tak kitu. Kumaha prakna? Heuh, aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu. Tah salah teh lain kitu wae. Kumaha lamun aya nu ngagotong pasaran jo innalillahi we, teh nyaho pasaran medek diomean. Jadi asati Allah mulang ka Allah, lamun urang dek neungeul batu ieu leungeun geus ngangkang, inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus, genti ulas asih, ta eta migawe, da mulus nu kitu sok. Lamun urang dek ngagarong tong tulus, keun bae karek niatna mah can dicatet. Prakna nu silaka mah. Oh, kicunya. Coba kembali kepada jalan Allah. Setiap saat. Dek niat goreng, dek niat kumaha oge. Oh, kembali. Ayatnya dengan nama Allah itu yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi, maha penyayang. Aka ngadunungan kadawala. Cepot ngadunungan kadawala. Cepot sangsara. Kuring jelema beunghar. Asileng kan ngadudungan ka dewek. Sileng dewek beungharna. Oh jadi atuh. Lain kitu-kitu wae mungnya. Lain bilangin. Karek ngalamun oge geus sirik. Ada dapat contoh kan bae atuh cek urang mah. Mung aing ibu sangsara. Nya teh sangsara. Mung disapirakeun. Betul. Cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja. Beli mobil, dia bawa mobil tak? Oh enggak. Dina teras kursi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame. Ijo. Oh beunghar we, beunghar. Pamajikan ada gelis. Kudu dipuji. Kan panonna hiji. Gelis apa gelis. Montong nyindiran tetangga dekat. Pamajikan opat cenah gelis. Opat pamajikan gelis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureut pakeun pusat bahan dieu tuh ragap teu aya. Kuring datang ngadunungan ka cepot.
ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun ibaratkeun biasanya we dengeun nya dengeun sok titah kuring nagih hei dola pang nagihkeun ka si Semar euy teh Pak lain di dongeng lain di kieu lain matur coba minangka sabab si Semar teh boga hutang euy ayeuna can bayar-bayar ini dawala dawala teh ngadulungan ka cepot ku cepot dititah init na dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot halus lengkah cepot maksudna maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe ngagupayan dawala bogo sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorela si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala jekuk dawala diteungeuh ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung heueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih nah dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah teh tekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim welasan asihan la ilaha mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udu jadi udu di dinya ulah bimana menta lamun aya uduni astabjid lakum tapi pengabdian sabab memeh wa ieu kana stain ieu kana budu heula pengabdian heula sok cing sason sosok jadi lamun tidak dengki mah eta teh dengan nama setan paingan temaran hati mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing jelas teu saluhureun teh sana pun ninggal mah ada aya eta nuhun euy nuhun sawangsuna teu sangka si doana cuma ngaji nih teh apaan Asep Wawan Curug Canung beres Haji Asep atuh alah naon akang Gusti Prabu kula ka dieu ye leres jalana lah doh bahaya aduh pot pas gang iya musuh awas siap siap